Aya nu ngomong. Cik cenah atuh kali-kali mah nyeun video teh ulah make efek. Ah nya sudi aing mah teu make efek mah. Da aing nyeun video teh hayang katempo geulis. Ameh teu katempo geus kolotna. Bener. Beledageun. Maneh hayang ngahancurkeun mental aing jeung harga diri aing. Maneh pohoknya bahwa aing dikulilingan ku jelema munafik bermuka dua cigah maneh. Baledageun. Kumaha lamun aing nginjem duit? Dek mere moal. Lamun teu mere, kumaha lamun aing nyerenteng? Dek diladenan. Baledageun. Aing ge nyaho buah buruk mah bakaragrag. Tapi lamun sakirana ngabauan ka aing, ka keluarga aing, lamun teu dituar tangkalna, ku aing dirabut jeung akar-akarna. Yes. Tapi ieu lain soal tangkal. Baledageun. Bah, kumaha geus ka tangkal karama teh? Ku aing deuleu heula eyang doclona aya atawa eueuh nanya. Pantesan si dukun disebut jelema pintar. Da geuningan anu da kenal ge jelema bodoh. Aya bahna. Hayu simpen di dieu. Itu karena naon deui, itu kajarian. Hah? Bah, kita langsung ada wae sama kata Sandi. Oh gue sia teh dah kape. Sok langsung ngadoa. Ya. Urang teh yang loba duit teh keur mayaran Bang Emot geus lieur teh hayo. Kira ada hutang. Wah. Atuh hayang loba duit na usaha euy, lain menta ka tengkalan. Kacang, ada kacang. Ah, kabeneran euy keur ngarariu. Sabeutkeun. Aduh, kabeneran euy keur ngarariu wadah kacang, wadah kacang. Naon, Cak? Aduh, capek euy, balik dagang. Aing teh dagang isi kacang dengekeun ieu wadah kacang keur tempur ieu tinggal ieu mah menyerap perina teh buat anu bararegang ada pokona mah ieu teh cangkeut keur perang anu sia kepala saya begitu dibukakeun teh teu rarabet ieu. Mana cik nempok paling eta mah nunggu. Ieu mah alus wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh teu poh heula. Heuh. Sabaraha ieu teh? Kana rupa-rupa tuh ce nanaon ge kumaha bahan aya bahan model Korea ieu model ece makanna si ieu saizna oge paling oge saiz tanggungnya model ece mah tadi sarua ieu bahan Korea ieu mah hargana ge salawean ieu mah keur bejeunna kos model si kenur anu jumbo model ece aya tuh galabang ieu mah nya anu bujurna gede anu beuteungna gede ayeuna bujurna kasangkeun bat eta teh beuteung uruyubna kasangkeun beda deui ieu mah hargana pokona mah sok we pilihan ku ece hor tempoan singan penasaran aing mah model kumaha ieu teh loba pokona mah modelna mah nah ieu mah warnana duh cangcut inu aing ieu mah lada dengekeun ari sia besti heuh aing mah rumasa lain awewe bager komo ieu jajauheun tina awewe solehah mah tapi lamun aing dititas saingan jeung ublang sanggup ieu taruhan oge ieu harga diri asli beledageun. Halo ayah enggak can bayaran teh sok atuh buru-buru gerak transfer ieu kudu deui oge atuh murahan aya keur buru meuli baju ieu buru beakeun nilai aila teuing make jeung nyebut lila kene lebaran engke mah ieu kaburu beakeun ibu teh geus check out we hayo we ngumpulkeun dina keranjal kuning jadi check out hayang cangcut turung hayang kutang ieu anu ngabebela geuningan ranya sok buru gerak transfer lalaki mah ari kana HP
toel ka ditu toel ka dieu ditatap diusap dibulak-balik colok ka dieu colok ka ditu tempo butuh nomor hiji mah totoele ka pamajikan. Kayak nu ngomong ke aing kieu besti. Aing jadi awewe kudu lemah lembut. Dengekeun. Yeuh, awewe mah lemah lembut teh lamun gablek duit. Nyari teh gablek duit mah kumaha we seng. Bang breng brong tempo murag mah. Agung. Dengekeun Asia besti, heuh, ku zaman ayeuna mah bobogohan teh kudu bener milih memilih Asia. Aing oge milih bobogohan jeung bujang Asia kudu pap. Molor kudu pap, dahar kudu pap, teu sidik mah modal oge kudu dipapkeun. Pan lieur ya, mun kitu aing teh domba atuh cangcang sakalian ku sia puguh ari teu meunang ingkah mah. Bobogohan jeung duda halakah curhat ngomongkeun tentang masalah popotongan, kagorengan popotongan. Padahal manu goreng mah manehanana lain ka aing ngajak baso, ngajak meuli shopping. Kalakah ciri aing ngahiung ngadenge curhatana yeuh jeung duda mah paling genah bobogohan yang salaki batur teu loba ngomong langsung di TF neng udah di TF dina cetan teh mangga bili bade shopping bili bade maserna naon genah Asia segala rupa teu kudu diartikeun teu kudu disindir sampirkeun teu kudu dipenta jeung salaki batur mah ngan sia tarohana nyawa yeuh tarohana nyawa anu genah mah zaman ayeuna mah pelakor teh didaruru serem meledakkeun pokona mah mending nak dengekeun besti heueuh sagagah-gagahna lalaki sagalak-galakna lalaki angger moal bisa nandingan kanu jadi awewe mah yeuh dengekeun sapinter-pinterna lalaki nyumputkeun edek barang edek rahasia angger ku awewe mah kapanggih heueuh komo nyumputkeun duit di mana karep mah yeuh dengekeun heueuh matak sabener-bener awewe ngucumplang ngacamping ngacapruk ka mana karep ge lalaki mah moal meunang ieu anger anu meunang mah biwir awewe ku sabab naon ieu biwir awewe mah labatan jurig ajung anu pangangker-angkerna dina awewe mah naon ieu paribasa cenah anu kuat mah laki ieu anu kuat jeung hebat mah awewe ku sabab awewe mah bisa ngahirupkeun anu pae bisa maehkeun anu keur hirup tah kitu aya besti tong protes tah kanu keur lalaki. Si kamu cukup 20.000 sapoe gitu. Ulah sok ngagampangkeun, make jeung cukup 20.000, acan meuli gas, acan meuli beas, acan jajan budak, acan di dinya rokokna ieu kadang kopi, kadang susu, ieu loba. Antik kan itu ani? Nanya. Naon ibu? Ari ibu jeung mantan-mantan aya geulisan saha? Geulisan ibu. Anu bener. Bener. Jawab anu jujur. Bener ibu, Anu. ibu, geulisan ibu. Pokona mah jawab nu bener. Ibu jeung mantan-mantan aya geulisan saha? Jujur. Sosok guru jujur. Geulisan mantan ayah. Tuh kan, anu dibohong mana emang geulisan mantan mah. Serba salah ngomong. Aya roda ditanjakan katinggang ku bangbung jengkol aya randa gogoakan katinggang ku hulu kokol dor. Dengekeun ku sianya zaman ayeuna mah ulah seueur nyarios seueurkeun mah buktos da meser beas teh ku artos sanes kuaos baladageun. Ripuh besti umur beki ngolotan pangabutuh beki nambahan pemasukan beki ngurangan edek ngeluh tapi era kudu leuwih ripuh aduh.